Alah ye lamun dieu ieu teh Bu naon namina teh ye pepaya Cina lamun di naon teh nya dijantenkeun lalab raos ye panen pepaya Cina. Enak kita baraya dijantenkeun lalab dijantenkeun coel sambal muhun di sayur oge tiasa baraya itu tuh wios mangga Bu tiasa tah ieu kita namina teh saur Ibu Rosmah pepaya Cina. Teras milarian deui pucuk singkong tamihna teh teras deui pucuk pepaya alah mantep weh kayak urang sepilnya nuju dicoelkeun kana samalna sareng nasi liwet wah mantep.